Assalamualaikum dulur salam burbaraya salam dunya tepang di serang tata dan miharja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Sanggeus Halimun Peurai bagian ke-7. Mangga urang sami-sami ngabandungan. Brudul kembang eros merudul basa gagang disintruk kulengan inu. Panonna sakapeung euteup kana awak nu keur ngadepong hareupeunana. Buk laletik mojang gelis teh katebak ku angin. Teuing kudu kumaha ngamimitianana inu teh kamojang nu dibawana ayeuna. Bongan cek si Obos, nyeri hate ku awewe, ubarna kudu ku awewe deui. Naha nya teori si Obos teh bener, inu hayang ngabuktikeun. Ku si Obos diwawuhkeunana oge kamojang anu dibawa ayeuna teh. Cek Obos keneh, cenah mojang nu ayeuna keur lalanggiran dina juku teh teu butuheun duit, teu butuheun pamahugi, manehna ngan butuh cinta jeung kaasih. Ngomong dong, cek mojang gelis teh. Inu ngarenjag, manehna neuteuk bari imut. Naon atuh nu kudu diomongkeun jeung awewe kawas manehna? Banci si laing teh banci teu boga kalebar, dedeg sampe rupa hade, ngan ulu ku teu kasimila we. Bodoh hirup mangan sakali. Sora Obos ngajelengeng deui. Nanu kumaha atuh nu disebut lalaki teh? Cek si Obos mah definisi lalaki teh cenah lain wungkul sok dicalana kumisan jeung janggotan wungkul, tapi nu kieu meureun nu kudu bisa ulin jeung awewe nu kumaha wae. Hei, ngomong dong. Cek mojang teh bari ngoyagkeun suku inu. Capek, cek inu. Alah, nanjak segitu aja capek. Angger basana teh direumbeui. Breh tetenjoan dihandap, sawah ngampar ngehejo lembok, kataradang daunanana aroyag ketebak angin. Panon poe can pati luhur, da ngahaja ngajakan ulin teh ti isuk mula. Hayang seubeuh, hayang bisa mopohokeun mila. Saha si jenengan teh? Cek inu. Manehna teu nembalan, kalah jeprut nyebut cukut nu panjang. Krek digegelan tungtungna. Perlu tahu gitu? Cek manehna. Atuh teu puguh kedah kumaha nyaur, cek inu. Seueur nami abdi mah. Seueur? Naha? Teu kunanaha. Inu teu lemek. Panonna neuteuk lila ka mojang teh. Geulis pisan. Irungna nu bangir jeung bibirna nu ipis mutuh mata kergeteun lalaki. Panonna nu cureuleuk jeung pipina nu lemes, kabeh ge matak narik birahi. Ari ayeuna saha atuh jenengan teh? Cek inu. Kumaha inu we? Tembalna. Teu puguh cek inu. Basa mojang diteuteub deui manehna tungkul, beungeutna kembang weraan. Cek katerangan Obos mah cenah mojang bawaan manehna ayeuna teh pang kahotna, pang pada nyirianana, pilihan kanu ngajak teh. Tapi kanyataanana geuning eraan, diteuteub rada lila ge tungkul bareureum. Sebat we ira. Pokna sanggeus sawatara lila. Inu ngareret, nu lalanggiran metik deui jukut nu rada panjang, nyabut deui salambar, paek duanana diulang-ulang. Dituturkeun ku panonna ka kenca ka katuhu. Inu nembeannya amangan kieu, cek ira. Geuningan uninga, cek inu. Atuh da serenge ira seuri. Atuh da naon? Ngadenge nu seuri bangun ngece teh hate inu kasigeung. Tangtu nyangkana teu beda ti Obos, banci eueuh ka wani. Dikutukeun teh inu asa kahudang ka wanina. Diuk nangiseut ngadeuketan, ret ngareret ka ira. Baru ira mah ketemu orang kayak kamu, cek manehna. Sering kitu ira amangan sareng pameget teh, cek inu. Hiuk angin nebak rada tarik, pelenoy tangkal kembang beureum melenoy. Pucuk camara ririaban, ngan jukut nu keur didiukan kawasna nu teu oyag teh. Kabeh tangkal oyag ketebak angin. Ira mah bukan cewek baik-baik, omongna. Cekrek jukut digegel tungtungna. Puh diciduhkeun deui. Sukuna duanana diacung-acungkeun. Sabuat ngacung, cut braina nyengled ka handap. Pitisna nu bodas ngolenyai. Ira terang yen ira sanes istri nu bager. Inu ngarenghap. Ira tahu. Nah atuh ari terang mah. Naon maksad inu teh?
Mun ira terang yan ira sanes istri bager, terang meureun pada melan kieu teh sanes pada melan sae. Terus beungeutna curing hak. Teras naha dilakonan wae. Naon inu dilakonan teh? Kok basanya aneh-aneh? Basa ira pugunu aneh-aneh. Basa inu mapan basa Sunda. Iya naon dilakonan teh? Dikerjain. Inu seuri kagokeun. Kapalang tembalna. Cekruk juku teh digegelan, tapi henteu ari nepi ka sapat mah. Nyeh imut. Cobi dongengkeun kapalangna teh kapalang kumaha. Ini FBI apa psikiater? Kamu mah harusnya ke masjid bukan ke sini. Inu ngabarakatak. Geleber galejrating geleber ngajauhan. Tuluy manehna ge lalanggiran. Awakna diadekkeun. Basa dilepaskeun ira neuteep lila naker. Sok nah kalah calik cek Inu. Inu ira hudang. Bukna dibebener. Geek diuk ngareret ka Inu. Sok dongengkeun kapalang teh kapalang kunaon. Seumur hidup Irama baru ketemu orang kayak kamu. Kirain Don Juan, taunya kok orang alim. Aya potongan Don Juan gitu ari Kang Inu. Idih Kang, naon Kang teh kampungan. Jelek geuteuk Ira seuri. Harna make kampungan, apan Ira sahandapeun Inu. Tersep tos we Inu. Oke, kapalang cek Inu. Mamalayuan hayu, hayang nyaho. Sagala warahan si obos terek dilaksanakeun. Ira mah leuwih sagala-galana ti Mila. Moal eleh, Mila boga nu sejen, aing ge kudu boga. Lain hinaeun awewe hirup teh. Aing teh lalaki. Gerentes hatena sumanget. Basa rek nanggahkeun Ira manehna ngareret. Ira teh betungkul. Lalaunan tak-takna dikeukeup, hiliwirna angin karasa nebakeun pundukna. Sok atuh dongengkeun na Ira teh bet kieu. Inu mah sanes FBI, sanes detektif swasta, hayang terang we, bongan kenal sareng Ira. Mun geus terang, naon peluna? Teu aya perlu naon-naon hayang terang we. Ira ge dulu mah orang baik-baik. Ira saling cinta. Ira sayang sama Doni. Doni juga sayang sama Ira. Ira serahin segalanya buat dia. Taunya Doni pergi ninggalin Ira sialan. Pokna Gusti eta babasaan urang Sunda. Dedeh urang Sunda. Geus pohoeun meureun kana basa Sunda nu bener. Lain wungkul awakna nu ruksak teh. Basana, kapribadianana, mentalna. Dedeh. Nah kitu-kitu wae make janten alasan pikeun ngalakukeun pada melan nirca kaos ayeuna. Abisnya Ira udah dibuntingin, dia lari, kan kejem ya. Atuh Ira terus kagungan putranya. Udah satu. Di mana ayeuna putrana? Ceritanya Ira teh diambil ku bibi, dikukut sama anak Ira. Mimitina mah biasa ari taeun. Paman Ira teh nu sok teraskeun tos kitu kumaha. Ira dikerjain ku paman teh. Inu ngajenghok. Buuk Ira ngagasir kana gadona, basa Inu ngalende kana tak-takna. Ira kapalang ku bibi diusir. Ira kapalang, Ira mesti hidup. Ira aya nu nyaaheun. Ira aya nu dikukut ku omben. Dibeliin rumah, dikasih belanja. Tapi hari omben keur di istrina mah, main-main aja. Kan Ira kesepian. Doraka atuh Ir. Nah make doraka. Enya suami kamu, cek Inu nurutan bahasa Ira. Bukan suami, cuman pelindung. Pelindung hewan, cek Inu. Heureuy maksudna mah pedah aya ngaran jalan pelindung hewan. Tapi tepupuguh bet kadengi Ira nginghak. Geuning nangis, cek Inu reuwas. Ira ditanggahkeun. Cipadana nyurulung kawas mute pegatiiran. Ira juga tahu Ira kayak hewan. Ira juga tahu. Gabru ngarangkul, cerik euriheun dina dadana. Teu karasaeun leungeun Inu ngusapan sirahna. Tos jurang uih, cek Inu.
Ira kalah beki ngerangkul tipe perket. Ku inu diantep sina nuluykeun cerikna dina kegepanana. Leungina hidang usapan, beki dilabet beki deudeuh. Nu kacipta ayeuna ku manehna teh bet Yuyum. Yuyum adina nu ku manehna kacida di pikanyaahna. Kumaha mun Yuyum ngarandapan nasib cara Ira. Deudeuh teuing meureun. Heg teh lalaki-lalaki kalah ngajurung kana kalakuanana teh. Henteu hayang nyahoeun ka sang tukangna pang manehna kitu. Nu lalaki nyaho teh Ira geulis beunang dicoo bari teu mayar. Cek obos ge Ira teh pilihan, kudu kanu kasep wae. Vewe pulas kopi susu ngageleuyeng ninggalkeun Lembang. Hawa tiis saja jalan karasa keneh. Sanajan cahaya ponon poe geus rada luhur manceran. Urang ka mana ayeuna? Cek Ira. Geura mulih we Ira, inu mah jajabkeun we dugi ka sakola, rek teras kuliah. Ira-ira urang tepang deui. Ira malu, Ira baru sampai nangis kayak tadi. Jadi inget anak. Mun geus gede ditanya bapak meureun eueuh. Mun ditanya saha indung oge meureun piaraan omben. Kata-kata kamu teh meni nyerep deh. Kata-kata naon teh da teu aya nu ngandung hikmah. Ira hewan, memang hewan nu hirup kawas Ira mah. Nah kitu, inu reuwas da maksudna mah heureuy. Ku geunaheun atuh kecap pelindung diteruskeun kana hewan. Bet kabeneran keuna kana mamaras Ira. Iya, di Paraban batur ari ulin jeung saha bae. Inu ngahehe. Dede ulah Yum, ulah boga nasib kawas Ira. Yuyum mah ulah doakeun we Kang Inu sing bisa ngaping Yuyum geurentesna. Yuyum ge sangsara, Yuyum ge susah hirup teh. Yuyum ge hayang ginding cara batur. Tapi Yuyum mah teu kudu nyorang jalan kawas Ira. Teu moal Yuyum mah. Inu nuhun ya Nu, cek Ira. Nuhun kunaon? Ah nuhun we. Inu seuri buukna disisiran ku ramo-ramona dikatukangkeun sakali dua kali. Bajuna dibebener kaambeng heliwir parfum Ira nu narapal dina bajuna. Hareupeun buruan kampus vewe eureun. Inu turun dijajabkeun ku imut Ira. Kapan-kapan main lagi ya, cek Ira. Panonna katerat sarindul. Oke, cek Inu. Mobil ngageleuyeng, Inu ngalengkah ngajugjug sakolana. Lebah lawang katenja si obos bangun jongjon maca buku. Bonafid ya Nu. Tah ado si mamere ubar teh, cek Inu beri cekok obos ditajong. Naonan nu bonafid teh? Kek Inu diuki gireun obos, kop kana rokona didudut sabatang. Sawarehna diasungkeun ke obos. Karabieu nuhun. Serbung haseup kayu api nu kakara di pareuman. Jeung haseup rokok tina seseup nu munggaran ngelun ka luhur. Inu neuteuk majuna haseup. Are you satisfied, dear? Cek obos ngaheureuyan. Nah da teu dikukumaha make nanyakeun puas-puas sagala. Natas ulin ka mana? Di Lembang? Di hotel mana? On the grass. Terus nanaonan bobogohan luhur jukut. Terus ceurik. Naha make ceurik? Dipapatahan ku urang. Serbung haseup ngelun. Barakatak obos seuring ngebarakatak. Tonggong Inu ditepakan. Jelema geus teu wawuheun moral nu kitu mah geus ngadagleg. Make kudu dipapatahan sagala. Dasar kalde. Yeuh. Hese nu kapilih ku Ira mah. Si laing makasep. Basa dikenalkan oge menipok deui salam ka Inu cenah. Asa ka si Yuyum euy nenjo manehna cerik dina keukepan teh. Saha si Yuyum teh? Adi urang. Nah maka inget ka adi sagala. Ari keur ulin ulah sok inget ka sasaha. Nu penting garap heula lauk hayam. Inget ka indung, inget ka bapa make ari rek lebaran. Inget ka adi ari menang rapel. Ka alde syamah menang hese capek. Mundaikeun ka urang mah wah paling saeutik Rolex merena teh. Leuwih hina urang atuh ari kitu mah dibeli-beli ku awewe. Allah nu hina mah lauk di Paraban cacing daek wae. Ulin jeung Ira mah lain hina bagja deuleu. Lain bagja lalawora. Ulin jeung piaraan batur mah. Nu lalawora mah gayung deuleu cai panas di teleuman. Bongan saha boga piaraan ditinggalkeun. Teuing atuh bos, cing neangan piubareun teh nu waras.
Kayaknya ku saya dibere deui tanggung ieu mah moal asa ka adi gerak. Hiuk angin berang nebak lalaunan. Pucuk camara aroya gatebak haseup nu ngelun tina roko inu geus leungit da kuntungna geus dikekesek ancur. Cak beraya duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Sanggeus Halimun Peurai bagian ka-7. Insyaallah urang baris patepang deui dina lalakon bagian ka-8. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Miharja pamit. Permios.